Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui pamirsa sareng simkuring ti channel Politikus Cilik. Anu dina dangat ayeuna simkuring baris medar babad Tatar Sunda dina judul Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Pamirsa simkuring bade nyemutan ka pamirsa nu teu acan subscribe. Mangga diantos subscribe-na supados tiasa nyokong channel ieu langkung tumuwuh sae ka payuna. Oke, like, share, sareng komen diantos supados teu nyangkolong kana waktos. Mangga urang ngawitan babad Tatar Sunda dina judul Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Wilujeng ngadangkeun. Kacaturkeun di hiji leuweung aya bagong putih bikang. Eta bagong teh gawena ngan tatapa bae geus 50 taun. Ari anu ditapaan ku manehna hayang boga anak awewe sarta bangsa manusia. Dina hiji waktu bagong putih ngarasa hanaan, manehna indit kategalan deukeut walungan Citarum. Barang anjog kadinya manggih batok balokan nyaeta batok urut nu meulah dugan. Loba pisan eta batok balokan teh urut rombongan Kangjeng Prabu nu moro uncal kadinya. Malah aya hiji batok balokan tilas Kangjeng Prabu, eta balok teh aya caian nyaeta cikahampangan Kangjeng Prabu. Barang geus marulang kapanggih ku bagong putih lantaran hanaang teh leguk bae cai nu ngemplang dina batok teh diinum. Ari geus nginum kawas aya nu nyaliara kana awak bagong putih beda rarasaan deui kawas nu ngandeg. Henteu salah bagong putih teh reuneuh. Beuki lila bagong putih teh reuneuhna beuki gede bae. Ari gubrag orokna jelema sarta awewe, rupana geulis kacida. Pohara bae bagong putih teh atoheunana, anakna diciuman, digalentor, baris disusuan. Eta orok teh tuluy dingaranan Dayang Sumbi. Barang Dayang Sumbi geus gede, pok nanyakeun bapa ka indungna. Ibu, ari bapak kuring teh saha? Nah jelema kawas kuring atawa bagong sapertos ibu? Nyai geulis anak ibu. Nyai mah henteu boga bapak. Mungnya boga bapak meureun aya di dieu. Tembal bagong putih. Piraku ibu, sakabeh makhluk oge kapan pada boga bapak? Boh manosa, boh sato hewan, ngan bangsa kakayan anu teu boga bapak mah. Lantaran anakna pok deui nanyakeun bapak meh saban waktu, akhirna bagong putih teh balaka. Bapak hidup mah Kangjeng Prabu di ditu ayana di karaton. Ceuk bagong putih ngadenge kitu Dayang Sumbi pohara ruwaseunana jeung ujug-ujug panasaran hayang nepungan bapana. Lamun kitu mah ayeuna keneh kukuring rek ditepungan. Ceuk Dayang Sumbi kebak bae indit ngajugjug ka karajaan. Barang tepung jeung Kangjeng Prabu dregdeg Dayang Sumbi nyaritakeun asal usulna. Nya tuluy nama Dayang Sumbi teh diaku anak ku Kangjeng Prabu sarta dipernahkeun di hiji tempat. Dayang Sumbi dititah diajar ninun ka tukang tinun. Teu lila oge Dayang Sumbi geus mahir ninun sarta jeunanana alus hese babandinganana. Nya ku Kangjeng Prabu teh dipanggieunkeun saung rangon di luhur di tengah leuweung. Tempat Nyi Putri ninun, ari baturna ngan ukur anjing hideung anu dingaranan Situmang. Dina hiji waktu basa Dayang Sumbi keur ninun, taropongna moncor sarta murag ka kolong saung. Kulantaran seunggah kudu turun, pok Dayang Sumbi ngomong sorangan. Leuh, mun aya nu daek mang nyokotkeun taropong. Lamun awewe rek dijadikeun dulur, lamun lalaki rek dijadikeun salaki ku kuring. Kabeneran pisan di kolong saung teh aya Situmang.
anu ngadengeun omongan Dayang Sumbi. Eta taropong teh dicopot ku si Tumang sarta tuluy dibikeun ka Dayang Sumbi. Karuhan bae Dayang Sumbi teh pohara ruwaseunana teu nyangka yen anu mangyokotkeun taropong teh geuning anjing lain manusa. Mangkaning manehna geus kedal ucap, mun lalaki rek dijadikeun salaki, ari si Tumang apan anjing jalu. Dayang Sumbi rumasa geus kapalang kedal ucap, kawas geus kitu kuduna katangtuan ti Dewata, manehna tuluy hirup paduduaan jeung si Tumang. Tepi kahiji waktu Dayang Sumbi kakandungan terus ngajuru anakna lalaki dingaranan Sang Kuryang. Anakna mulus banglus morontod teh taya kuciwana. Sang Kuryang sok resepulin lumpatan kadua si Tumang. Sakapeung bari mamawa tumbak belewer dilempagkeun celeb nancep kana tangkal kai. Sang Kuryang surak sorangan bunga lantaran tumbakna merenah kanu diincer. Si Tumang dihucuhkeun sebrut lumpat ngudag kana tangkal kai bangunuker ngudag sato boroan. Beuki lila Sang Kuryang beuki maher bae ngalempagkeun tumbakna. Tuluy mah lain saukur ulin lulumpatan tapi mimiti diajar ngasruk ka leuweung neangan sato boroeun moro sato naon bae kayaning bagong, careuh, manuk atawa mencek. Jung geura moro ka leuweung, ibu mah hayang dahar jeung ati mencek. Omong Dayang Sumbi dina hiji waktu. Sang Kuryang indit ka leuweung dibarengan ku si Tumang. Ngan hanjaka poe eta mah eueuh sato anu katenjo hiji-hiji acan. Padahal ilaharna mah sok katenjo uncal atawa mencek. Keur rendang nyaratuan di sampalan. Tapi aneh, poe harita mah kawas ngalaleungit. Sang Kuryang geus asuk-asukan ka saban tempat, kalamping, kategalan, lapur, sasatoan teh teu kasarampak, teu aya tapak-tapakna acan. Ari si Tumang bet ngadak-ngadak kebluk deui, henteu daek lulumpatan neangan sato boroeun. Awahing ku jengkel moro teu bebenangan ngan lekek bae si Tumang teh dipeuncit ku Sang Kuryang. Atina dibawa balik sarta dipasrahkeun ka indungna. Dayang Sumbi puguh bae ka cida atuheunana. Dag-dag deg-deg nyasakan eta ati. Ngan barang Sang Kuryang balaka yen eta ati teh ati si Tumang lain ati mencek. Dayang Sumbi pohara ambekna. Sang Kuryang ditok-trok sirahna ku sinduk nepi ka ngucur getih. Sang Kuryang tuluy pundung indit ti imahna katebeh wetan. Mang tahun-tahun mileuweungan nepi ka akhirna beras anjog ka nagara siluman. Didinya Sang Kuryang guguru elmu kasakten ka siluman nu wujudna oray naga. Sang Kuryang ngurik elmu tumbul muda. Jalma anu miboga eta elmu bakal bisa meruhkeun sakumna jin jeung siluman. Sanggeus elmuna kataekan, Sang Kuryang dijurungkeun cenah indit deui ngalalana. Dina hiji waktu manehna anjog deui ka nagara siluman lantaran geus boga ajian tumbul muda teh. Sang Kuryang bisa ngelehkeun jin jeung siluman nu aya di eta nagara. Eta makhluk bangsa lembutan teh tuluyna tunduk ka Sang Kuryang. Ari Dayang Sumbi sanggeus ditinggalkeun ku anakna ngarasa kaduhung ka bina-bina. Hirupna es tunung gelis, manehna tuluy indit ka tebeh kulon rek neangan Sang Kuryang. Ngaprak ngalalana tapi kaanjog ka Gunung Halimun. Didinya Dayang Sumbi patepung jeung Raja Jin anu keur tatapa. Dayang Sumbi tuluy diajar rupa-rupa elmu kasakten. Sanggeus tamat ku guruna manehna dijurungan cenah indit ka belah wetan deui. Di hiji tempat anu katelah Gunung Bohong manehna nganjek bumetah nyaung-nyaung didinya teu incah balilahan deui. Kocapkeun Sang Kuryang terus bae ngalalana mileuweungan migunungan nepi ka 50 tahun nya akhirna mah anjog ka hiji gunung
Manehna patepung jeung hiji awewe anu kacida geulisna. Sang kuryang katarik birahi ka pentang asmara sarta ngajak kawin ka eta awewe. Anu sanya nama eta awewe teh Dayang Sumbi indungna sorangan. Dayang Sumbi nya kitu deui kawan tugas papisah 50 tahun. Manehna kalinglap meh bae daek diajak kawin ku sang kuryang teh. Nonoman dedeg sampai rupa hade sarta luhur ilmu panemuna. Ngan basa sang kuryang keur disiaran rek di alakutuna dina sirahna katenjo bet aya cedah. Dayang Sumbi ngagebeg reuas lain dikieuna. Manehna kakara sadar moal salah deui ieu lalaki teh anak aing gerentesna. Sang kuryang anu baheula ditoktrok sirahna ku sinduk. Sanajan geus ditetelakeun yen manehna teh anakna pituin, sang kuryang teu percaya sarta keukeuh bae ngajak kawin ka Dayang Sumbi. Mireungeuh anakna kitu geuwat bae Dayang Sumbi teh nyiar akal, nyieun tanjakan anu dianggap pohara banggana. Kami daek dikawin asal dipanggieunkeun talaga jeung parahuna keur lalayaran urang papangantenan. Eta talaga jeung parahu teh kudu anggeus dijieun sapeuting. Ceuk Dayang Sumbi ku sang kuryang disanggupan eta pamenta anu kacida banggana teh. Harita keneh sang kuryang tuluy ngabendung walungan Citarum digawe teu eureun-eureun sabeupeting dibantuan ku bangsa jin jeung siluman. Nincak janari talaga teh geus ngemplang kari nyieun parahuna. Kabeneran aya tangkal kai gede gedok dituar kai teh tuluy ditilasan regangna sarta dipapas dijieun parahu. Dayang Sumbi yakin yen pamentana moal katedunan di mana eunteun nyieun talaga jeung parahu bisa anggeus sapeuting ceuk pamikirna. Tapi basa katenjo talaga geus ngemplang jeung parahuna geus ngabagug tereh anggeus manehna kacida reuasna. Dayang Sumbi bingung liwat saking kudu kumaha atuh carana sangkan aing teu tulus kawin jeung anak sorangan ceuk pikirna. Ras manehna inget kana boeh rarang geuwat bae eta boeh teh dicokot tuluy dibawa ka mumunggang. Kumanehna dikebut-kebutkeun tepi ka bijil cahaya bodas kawas balebat di belah wetan. Dadak sakala tuh sasatoan leuweung disarada manuk recet, hayam raung kongkorongok, dan disangkana geus beurang. Sang kuryang ngagebeg barang nenjo di wetan geus bijil balebat teh, manehna nu keur ngageduk nganggeuskeun parahu tuluy ngahuleng bakating ku reuas. Bijil balebat eta tandana geus beurang, mangka parahuna can anggeus, artina manehna moal tulus papangantenan jeung Dayang Sumbi. Bakating ku handeueul ka bina-bina ngan cedak bae parahuna ditajong satakar tanaga. Bubuhan jalma sakti, parahu teh mangpeng jauh pisan. Gubrag di hiji tempat, parahu teh nangkub. Jleg salin rupa jadi gunung. Eta gunung teh kiwari katelah gunung Takuban Parahu. Ari talaga anu ngemplang ku sang kuryang didupak bendunganana. Tepi kacaina saat ngoletrak eta uru talaga teh kiwari jadi padataran Bandung anu ngampar lega pisan. Tunggul kai urut nuar sang kuryang tuluy ngajangelek jadi Gunung Bukit Tunggul. Wetaneun Gunung Takuban Parahu. Ari regang kai anu ngahunyud sarta geus rang-rang tedaunan tuluy ngajangelek jadi Gunung Burangrang di beh kulon. Nah, pihak pamirsa rupina mung sakitu anu kapihatur. Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun di hapunten samedia kalepatan. Pamirsa carios ieu di Ropea di http://dongengwingblogspot.com. Mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.